Dina hiji poe, sadayana kumpul di imah Ningsih. Aya nu barang dahar, jeung aya oge nu keur ngobrol. Wah, ayeuna masak kumplit euy, urang geus lila teh kieu. Heeh, di saparaha tugas urang jarang pisan ngobrol santai. Padahal baheula mah enggak poe suka barengan. Nya babaturan teh penting, urang teh kudu silih jaga. Ngomong-ngomong soal babaturan, aya naha kok diceritakeun. Wah, ieu mah sanes serius digosipkeun deui ieu mah. Ih, ieu mah lain gosip biasa. Ieu mah ngeunaan kisah sahiji ti urang. Nah, sih kan ceritakeun. Ayo ngumpul-ngumpul. Ayo ngabuleud. Sadayana langsung penasaran, mulai diuk ngabuleud jeung ngadengikeun caritaan si Emma. Mulai putar-putar ngomong teh, sebutkeun we. Cenah sini sih. Sih mah kitu betul. Cenah mah Dewi abi teh ngaraos ngapukeun aja. Tadi sih emang ngomong nyebut mana? Ulah langsung panas geran. Nanti kudu jelas heula. Tetep we, itu harus lamun di bohongan teh lamun nyagen ngomong we jujur. Sumpah Dewi urang mah teu pernah ngomongkeun goleng tentang marani. Dewi, Coba sama emosinya, urang kudu ngadawukeun si Rokia. emang anjeun menang ngomongan saha? Abi ngadawukeun di kelas 11. Nah, eta teh jelas mah. Tetep we, abi teh geus percaya ka omongan si Emma. Percaya ka urang Dewi, urang geus lewat barengan. Kadang anu paling deket oge bisa nyain urang cilaka. Dewi, cek aja peulihan. Udah teman jalan kita Yo, ulah jadi nepikeun babaturan jadi musuh gara-gara gosip. Mangkes loba dalma, ulah dieukeun deui, tambahkeun deui. Maranehna rada seuri saeutik. Tapi suasana masih tegang gara-gara omongan si Emma nu tadi. Lamunnya Abi salah, Abi bakal ngaku tapi main Abi. Emang coba inget deh aja pas nggak jelas. Soalnya abi teh ngadengin langsung sih, anu keur kata batur. Tah, eta masalahna kata batur eta teh jadi sumber ieu masalah. Urang lah gampang percaya sama bukti. Jadi salahna ieu abi salah nuduh. Abi dinyalahkeun maneh Dewi, tapi urang kudu leuwih percaya ka baturan sorangan. Ningsih hampunten, abi kabawa emosi jeung percaya omongan batur. Kita naon nu penting ayeuna ieu geus jelas. Abi oge hampuntennya terus percaya ka omongan batur. Sing ingat omongan leutik teh bisa jadi omongan gede lamun teu dicek heula. Baturan teh kudu sudah jaga hate. Heeh, ulah silih nyakitkeun lamun aya masalah ulah langsung. Sadayana alakur deui, leungit rasa tegangna, jeung mulai muncul deui rasa haneut kumpul jeung babaturan. Babaturan saja dia saya setuju, tapi anu sok aya sanajan beda. Abi ayeuna sadar percaya ka babaturan teh penting pisan. Ulah terpengaruh ke omongan batur. Silaturahmi kudu dijaga, ulah nepi ka pegat. Lamun pegat leuwih hese nyambungkeun deuna. Di ayeuna ada kudu tuluy kompak lagi. Babaturan salawasna.